Dengkeun sia teh buladik balik sia mah bar DPW teh aing teh geus eta laja kumaha sia teh barangna eueuh sia teh. Duit pira kur duit segede kitu tenang we pan ku aing geus katanikeun atuh. Duitna oge karingala aja mah. Kudu bingung teh. Lain tenang-tenang sia teh da eta teh duit teh muter kudu muter sia teh laja teh. Sia mah hayu DPW kudu ti heula jeung aing ngadenge selentingan ti luar mah. Nganyuk geuning sia teh ka petani mah goblok sia mah. Naon ari haji make jeung sagala didenge ngadenge omong batur itu ieu. Ieu aing mah can digali teh tingali cuacana ge karek aya panas poe ayeuna pan hese atuh ngagali laja teh tenang we nu penting ku aing ge dibayar ku barang ge mah duit pira duit sagede kitu atuh. Dengkeun buladik aing geus teu hayang ngadenge alasan A B C D E F. Sia kanjeung nipu ka aing di penjara ku aing mah sia. Alah, Dengekeun heula. geus lah. Dengekeun heula aya aing. Jawab aing. Ha dengekeun heula. Aing lamun ngadenge deui alasan sia itu ini pokona mah aing teh apa laja kirimkeun ka imah aing. Buru. Heeh, aing tanggung jawab. Lamun sia teh ngirimkeun laja ka imah aing, tapokeun deui ku aing. Jig ka ditu. Sia teh buladik kitu sia teh. Assalamualaikum. Salam. Anjing. Aing bingung ieu laja duit geus beak, ieu laja dituntut ku si Haji Mayung. Kurang tanyakeun heula. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Punten bade tumaros. Kami Haji Mayung paling mana? Lah make jeung nanyakeun si Haji Mayung aya naon kitu Kang? Abdi teh kalaresan ieu teh aya orderan laja. Abdi teh. Jadi saminggon teh hampir 20-30 ton. Kitu saur nama Haji Mayung teh. Banarna di dieu teh. Lain yo banar mah ieu, banar gitu? gede mah ieu. Salah datang Akang mah. Sing sok kumaha? Aya Haji Mayungna teh? Henteu eueuh meureunnan teuing teu katempo. Abdi teh da payuna Haji Mayung. Jeung urang we masalah bisnis laja mah apaleun si Haji mah. Da urang di banar di dieu mah Kang wilayah ieu mah ku urang BG. Tapi abdi teh nelepon. Ya abdi teh ek nyangan Haji Mayung. Ek naon atuh nu sabenerna geus urusan ieu kaya Kang. Urusan laja mah geus jeung urang da urang mah wilayah dieu mah wah sabaraha kacamatan ku urang benar gede Kang. Itu Haji Mayung. Tuh. Haji. Sakedap. Ada sakedap. Saha eta saha? Ieu. Manawi sang sun. Iya, Nah, di Bandung telepon teh ya. oh, Perlu laja. anu perlu laja. Perlu laja teh ya. Kumaha aja? Oh, yo. Kumaha? Pak Haji teh bis-bisan eka tipu. Usaha. Di dieu teh aya banar ecek-ecek anu nganyuk wae. Yo, dangukeun heula. Ku sabab ieu mah bisnis anu rada gede, ieu mah moal mampu. Punten rada baunya. Kaditu we kaditu. Wiwe kaditu. Jug neangan anu ban laja anu 1 kilo 2 kilo we kaditu jug. Naon anjing make jeung musir aing sagala kena ngobrol bisnis rarudat pisan goblok. Calik. Tadi. Naon atuh panita balik bi. Sana calik. Tadi ngadekul heula. Margi kan aya persangkutan 5 juta DP acan kembali ke heula. Bari jeung bilih hoyong ngadangukeun omset anu tonan bilih ieu mah nya. Oh, apanya? pasti. 10 ton saminggu bilih acan pernah antosane di dinya ngadangukeun nya. Kartos. Jeung anu 5 juta sia ka DDP sing balik sing eceug. Iya, bata. Ngaran Haji Mayung atuh kapan ahli infak ahli sedekah jeung ahli berjamaah ngadepean kasih banar edan. Nah, dan nepi ka ayeuna eueuh, duit eueuh, barang eueuh, nya di modalan bangsa ecek-ecek lah banar teh anu 1 kilo 2 kilo. Meureun 1 kilo 2 kilo. Ari yo minjem duit 5 juta, majarkeun wah cenah. Tah kitu. Calik di dinya. Ngarah terang bisnis anu tonan. Tah janten kitu Pak. Cing sok kumaha ieu teh kumaha urang teh kumaha. Jadi abdi teh nu kumaha kamari abdi nelpon. Mon. Abdi teh peryogi samingon teh 10 sampai 20 ton. Dangukeun heula. 10 sampai 20 ton. 10 sampai 20 ton tah bilih. Berarti mah ratusan jutanya. Kumaha siap teu? Dangukeun ya bilih. Di ieu 2 kecamatan upami teu lepat mah. Ya. Ieu Banar Laja. Sanes anu memohok karung sanes eta mah ecek-ecek terkenal muka jeung hoyong terkenal. Tah ieu Banar anu calik. Ieu Pak Haji
Wah, Haji mah tuh di DP-an heula. Peryogi teh 10 sampai 20 ton 20 lah jatuh. ton. Abi teh pami aya ku abi di DP ayeuna. Depot rata. Oh, Tah, ayeuna nah DP-an teh. cenah ada mungkin So, 10. kedapnya. Calik heula, calik kan di Nyala kan. Gitu lah. liuk Kan lain Tah. urusan aing haji. Iya naon? teh. lain gue masalah urusanana ieu dangukeun heula. Buladig. Jadi bisnis teh, jadi kudu apal bisi tara manggih dari bisnis Nya. karek melian 1 kilo 2 kilo mah nya nyapanya moal apal. Ari Ah. tonan mah lain deui. Tonan abi mah. Abi mah tonan. Tah. Ieu teh duit, Pak. Ya, oh, Wah, lho. Iya. Tenangkeun emutan istighfar sok istighfar. DP heula ku abi pengen 100 juta mah. Cekap. Nampa duit kakara. Ieu teh acis Pak Acis. Wah, acis. Satu habis ngajak Acis, Kang. Acis. DP itu acis. Ha, acis teh. Iya. Berarti ya pada ngadepean ka Pak Haji. Nah, DP heula habis supados barangna tos emang Diuk. Eta kade nyarane ceng sing bener diuk teh. Ya, saya ku abi ditampi, Pak. mohon sok Ya, siap. Bisnis. siapkeun barangna ke lah. Kayak di sana ka dieu. Berarti meureun kana kontainer ka dina oge. Mohon kontainer pami aya 5 kontainer di naon lah. Eta mah. Apal kontainer. Malah apal kontainer Mah. lain. Dapat bisnis 1 kilo 2 kilo kan kana karung, Pak. Di mana tere beungar. 1 kilo tonan mah kana kontainer. Hah? Pak, ieu abi nampi tah. Ya, ieu DP 100 juta ku abi ditampi. Mudah-mudahan urang sing sukses Oh. sing lancar. Banyak. Amin. Kedah atuh kedah. Kade, ngan kade bilih ke suatu saat penak di jalan sih anu gitu tah gitu. Mohon. Ulah pati didenge Pak di tukang nipu barang di bawah heula Pak eta teh kumanehna teh barang we dianyuk heula. Kumanehna teh teh matakan petani teh padi dia teh aduh balalang calik kan ieu mah nyaritakeun. Harina goblok haji ke bulan puasa. Ieu DP betul DP-an soalna. Geus lah sok urusan sana dia sok goblok. Heeh. Pakai miskin itu mah emosi. Duh mobil teu naon Pak henteu lah Oh, insyaallah. aman Ya, Pak Ji. tapi abi nampi Pak. Mohon pisannya. Siap. Siap. Diatur ke barang mah telepon heula ka abi. Langsung Upami barang tos siap Mohon. dicanak. Abi nelpon ka Bapak. Siap. Nah, siapnya. Pak Ji. Siap ya tentu. Nuhun Pak, nuhun. Mangga. Siap. Ayo tuh, abi tipain mangnya. Oh, siap. Iyalah, mohon, Hati-hati Pak. Kade sakali deui bilih parang jeung nu buladik urusan Oh, laja sampai. kade. Mohon. Oh, mun ada mah percahan teh atau nya. Oh, nya. Beungeut Nya. beungeut nya. Sok hati-hati Pak nya. Siap. Pir. Oh, siap sok. Ya, Pak Ji Siap. nya Assalamualaikum. Mohon mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Duh, kemana si Buladik euy? Bisa yang nempo duit rada gede ieu teh. Karunya euy. Benar 1 kilo 2 kilo make jeung hayang bersaing jeung Haji Mayung. Besar si Buladik. Euy. Kayak ku aing ditagih nu 5 juta. Kudu aya sia deuleukeun ku aing. Si aing si gobloknya orang mana itu jelema ku aingkeun awas. Telehkeun ku aing. Anjing goblok geus wani-wani ngaeta ka aing nyaingan aing goblok teh si anjing teh keun ku aing nyelehkeun. Goblokkeun ku aing tempokeun.